iyalah jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur urang mah kuari adik di mana kakak di mana teu nyaho putus silaturahmi urang jeung babaturan putus urang mah silaturahmi baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sebenarnya mah pancuran nama tapi putus ka tatanggaanana nu mantak sempit jasa hirup lamun urang jeung dulur teu wau ketika misal urang talaga boga dulur di pasar kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar kemis bener asana mah aya saha eta asana kakak itu keur dihurupan nyana dihurupan aduh asana ndek aya nu nganiaya lah hadege paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak tapi lamun silaturahmi Trati wa bial ibadamu takidi minum usarawami. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kersaning Gusti dina minggu ieu urang masih keneh dipaparenan nikmat ku Gusti Allah nikmat sehat nikmat afiat nikmat panjang umur leuwih-leuwih nikmat anu bakal mawa urang kana kanikmatan hakiki ialah nikmat iman, nikmat Islam. Ku nikmat-nikmat etalah urang bisa berbakti ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di antarana urang bisa kumpul sabihara-sabihari. Sakumaha biasa urang ngayakeun rutinan ngaji saminggu sakali. Ngaji saminggu sakali ge di lembur mah asa pangaji-ngajina bae. Kos bangun eueuh deui tandingna teh pangaji-ngaji. Alah saminggu sakali ngaji dibandingkeun jeung nongton TV eueuh sabucu-bucuna aja. Nongton TV mah unggal poe bari teu puguh mangpaatna di istiqomahkeun. Embung kaliwat ku goblok-goblokna urang tapi urang teu ngarasa goblok jadi bloon urang goblok teu ngarasa goblok ya bloon nonton TV mangpaatna teu ngarasa bahwa eta teu bakal dihisab di akhirat urang dibere mata jang ibadah ai prak dipake apruk-aprukan pake nonton TV apruk-aprukan neuleuan HP gambar dina HP na aya gambar jahea mending mun ngorakeun geus kolho puisan geus ambalaya tapi gambar jahe aya ke deres jahe urang dalam negeri mah luar negeri bule aya di HP-nya na bloon jasa teu make kutang deui situ Allah karim da ieu lah sing hararade urang hirup teh sakadar nungguan pae anu milu jeung urang penutupan pengajian teu milu ku ari ngamimitian pengajian sabaraha salila bulan puasa ge kula nyalateun deui aya nu geus teu diijabah nu jauh teuing atawa waktuna isuk-isuk embung es mah obat eta ahli ngaji anu keur penutupan milu na ieu ngamimitian mah teu milu aya nu kuari milu ye ngamimitian duh ka minggu hareup saha malakal maut geus neuleuan bae nyawa di tengah nyawa di tukang nyawa di deukeut tangkal Ambon deh ditu
Nah eta urusan maut mah teu kudu dipake kasieun jasieun ge datang bae maut mah. Ulah berani teuing jeung maut bakal datang. Nu penting mah sabada mautna urang meunang ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ceng-celengankeun modal urang yakni umur pake berbakti. Itung-itung ku urang mata lobaan pakai ibadah apa maksiat gitu keneh ceulik. Lobaan pakai ibadah apa lobaan pakai maksiat gitu keneh sungut lisan. Lobaan pakai ibadah apa lobaan pakai maksiat leungeun suku urang itu. Hasibu qabla an tuhasabu, geura perhitungkeun ku urang memeh urang dihitung dirinci jaga di akhirat. Kitulah urang bersyukur dina minggu ieu urang sakumaha biasa. Sejak ngamimitian deui ibadah bentukna ngaji. Kaharti teu kaharti ngaji bae. Pokona nu penting enggo poe Minggu datang diuk balik. Teu kudu hese-hese pokona mah. Diukna ge geus teu kudu di tengah-tengah majelis. Penting mah hadir bae geus. Aya nu deukeut tukang uduk, kang sate, kang baso. Pokona di mana bae nya nyempilna. Aya nu SMS-an bae. Oh nyana di ditu ya di ke balik bareng aya deres jeung lalaki deui mah eta mesti eta ternyata sanggeusna ku urang dianalisa ibadah urang di jero bulan Ramadan teh alhamdulillah aya peningkatan. Nu tadina urang teu tamat Al-Qur'an di bulan puasa mah alhamdulillah tamat. Aya nu teu bisa namatkeun tapi ngadengekeun mah ngadengekeun. Aya anu tamat 2 kali sabulan. Aya nu tamat 3 sabulan puasa teu pohara. Aya anu 4 kali. Wih, lain lalaga. Bahkan aya nu laporan ka kula, alhamdulillah kiai cenah kula sebulan puasa tamat 10 kali. Masyaallah, bagus jasa. Kos nu ka Mekah, di Mekah lulumpatan muru Masjidil Haram yang berjamaah pohara eta ibadah di Mekah. Asal ngadenge azan brung kobeh ninggalkeun berbagai aktivitas. Komo anu sejam munggah haji memang teu boga pagaweana naon sakadar salat, tawaf hebat. Balik bae ka imah. Deket padahal mata ki haji ka masjid. Teu wauheun jeung masjidnya. Teu nyaho ka tihang masjid sabaraha. Teu nyaho ka samak masjid diganti apa henteu. Di Mekah mah lulumpatan muru berjamaah sakitu pasedek-sedekna. Tapi barang balik bae ka imah sakitu lalegaan henteu. Henteu bae geus sabasa kali henteu diajakan geus sia bae ti heula. Diajakan ge henteu. Mawaan berarti teu Mekah. Bulan Ramadan gitu keneh, di bulan Ramadan maca Quran teh. Wow, pohara. Barang datang bae ka bulan Syawal. Wari ge Quran di mana bade teundeuna. Geus teu pogonya ikut ta urang teh ibadah teh kos kitu tah. Di Ramadan mah pohara jadi teu istiqomah. Tak kudu nama istiqomah di jero bulan Ramadan teh sok maca Quran, Syawal ge maca Quran. Di bulan Ramadan taraweh, bulan Syawal ge taraweh terus. Yang dikepung masyarakat sih. Bisa taraweh bulan Ramadan doang. Untung jelema
anu kamari di jero bulan Ramadan ngalaksanakeun tarawih. Berbagai ibadah-ibadah tinggal orang memohon ke Allah, urang nati Allah titah ibadahna ge ku Allah, dibere tanaga jeung daekna ge ku Allah, nurek narimana Allah, pasrahkeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa urang, tarawih urang, sedekah urang, tutulung urang diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, hingga jaga aya bukti jang sampereun urang. Itulah urang seputar bulan Ramadan, mararudik nu ka Jawa Tengah, Jawa Timur, nu ka kulon, nu ka seberang. Alhamdulillah barang dihitung-hitung urut mudik tahun kamari ge can impas. Aja nu kuari ngahutang deui, jadi gagedean hutang. Ulah sebenarnya mah silaturahim malah sunah, daripada ngagedean hutang maningan mayar hutang. Kurang mah tibalik malah jang silaturahmi atau silaturahim ngahutang. Ulah kuduna mah urang pas ini jeung pamajikan neng tahun kamari urang mudik ka Jawa Timur. Tahun ieu mah urang ulah mudik, duit nu aya urang pake mayar hutang bae. Talamun saluyu mah geuna. Enggak, tetap harus mudik aja. Bagaimana juga, ini kan setahun sekali. Kalau enggak udah cerai aja wah. Ambalayah ya urusan teh. Eta kan gos kitu teu beres tah. Tinggal salakina bae hak bacakna aing talian bae tuh awak aing ieu. Mun salah ladar bagina masyaallah. Masyaallah geus kos kitu bae barudadannya seputar mudik. Nu jelas silaturahim urang ge mudah-mudahan ditarima ku Gusti Allah sehingga ngajadikeun tali persaudaraan antara urang jeung dulur-dulur urang, urang jeung tetangga urang, urang jeung guru-guru urang, sehingga sakumaha wau urang di dunia kayak di akhirat ge wau eta wau terus. Di dunia lamun urang sok babaturan jeung tukang adu kotok, di akhiratna ge nu ditiangan eta bae. Eta bae terus di akhirat teu bisa, di dunia teu wau jeung kiai, di akhirat ngawauan mal bisa. Sakumaha urang teu wauh jeung tukang ngadu kotok, di akhirat hayang wauh teu bisa. Al arwah junudun mujannadah, ruh eta lir teu beda jeung tentara. Sakumaha tentara grup-grupan, sakumaha tentara sesuai jeung balok-balok, baret hejo, baret beureum, bintang hiji barenga hiji jeung bintang hiji, bintang dua ngahiji jeung bintang dua, bintang tilu ngahiji jeung bintang tilu, bintang 7 ya para ruyeng. Eta hiji. Ya, tah jadi urang di dunia jeung saha kawau jeung saha babarengan, di akhirat ge eta deui bae. Junudun mujannadah, masyaallah. Kuari urang sejak di jero hate urang dek ngamulayan ibadah ka Gusti Allah. Sakumaha biasa ngaji selain minggu di lembur masing-masing ge digiatkeun pengajian-pengajian. Nu di masjid, di mushola, di majlis ta'lim mulai dikosongkeun lantaran serangan-serangan di luar ku ari pohara jasa. Wahabi terus-terusan ngalengitkeun kunut, ngalengitkeun usolli. Riweuheun Wahabi mah aya nu kunut. Padahal di pasar Kemis bageus teu kudu diriweuh-riweuh boro-boro kunut subuhna ge henteu. Teu kudu diriweuh-riweuh nya kudu ngariweuhkeun kunut atuh. Subuhna ge geus henteu. Bejakeun ka Wahabi, udah jangan bingung-bingung gitu. Pangkas dengan subuh-subuhnya. Bingung nya nama subuh geus urang mah teu aya subuh isuk-isuk.
lain dina waktuna. Ditanya kurang sia sholat subuh isuk-isuk jipan aing hees. Pan hees batu wajib sholat. Di mana ya kitabna hees wajib sholat tuh? Oh, pinter tuh budak. Oh, emang ge keur hees wajib sholat tuh. Oh, kitab buat ijazah ge malah. Jago tuh budak ngajawabna. Aing sudang atuh aing sholat. Hebabna koboan. Itu kisi pasing-pasingkan Gusti Allah. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Urang ngayakeun kegiatan ngaji di lembur ge digiatkeun ku ari sebab ieu Syiah terus-terusan. Salah cenah kiai eta Syiah teh panjang dongengna ke urang bahas dina kesempatan-kesempatan. Nu jelas Syiah nu aya di urang mah teu pati beres. Wahabi cenah salah teh kiai ai salah jasa dengan kurang pati bener. Ai salah jasa dengan kurang pati bener eta Wahabi. Naye sing hade di urang mah Tangerang, Bogor, Serang, Pandeglang, Rangkas Bitung, Lebak termasuk alhamdulillah Sunni yakni ahli sunnah wal jamaah solid. Aya ge pepeletekan Wahabi Muhammadiyah Persis lah teu dianggap aya kosnu eueuh. Geus direncanakeun deuk asup ka wilayah provinsi Banten serangan Wahabi jeung Syiah. Atuh adapun nyana deuk dararatang atuh sabodo tinggal urangna be ulah goyang. Sakitu bae geus kajeun nu goyang mah di Karawang bae. Urang ulah goyang-goyang biasa bae. Ya teh jadi tegeran akidah urang sing hade. Anak urang sing hade, incu urang sing hade, urang mah nuturkeun guru urang nuturkeun guruna, guruna nuturkeun guruna sampailah ka para tabiin, sampailah ka para sahabat, sampailah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulah pungkal pengkol sing hade geus puguh kitabna. Geus puguh pelanggeranana urang menyekelan kitab salafus sholihin dimodernkeun boleh-boleh bae urangna nu milu modern akidah mah ulah dimodern-modernkeun agama ulah dimodern-modernkeun urangna deuk milu modern silakan bae sok bae sakadar jang cacampuran urang supaya ulah aya ketimpangan modernkeun awak urang tapi akidah jeung agama mah teu bisa dimodern-modern. Akibat dimodernkeun Quran dipotong-potong ayatna anu masih keneh bisa dipake nu teu bisa dipake kunyana disingkirkeun. Nah eta kos kararitu kan teu beres. Antak sing hade Islam datang ke Indonesia dibawa ku para wali Allah bentukna ieu kos urang kos ahli sunnah wal jamaah di luar negeri mah geus dirarobah walaupun negara Islam tapi geus berubah urang lamun deuleu di Yordania lamun beja di Turki ku ari geus teu puguh kitu keneh di Tunisia kitu keneh di Maroko padahal negara Islam tapi geus berubah tapi di Indonesia mah masih utuh loba kesulitan deuk ngarobah Sunni nu aya di Indonesia ieu berkat fadl Allah subhanahu wa ta'ala geus berbagai-bagai dirobah-robah tetapi tetap masih kuat kan baik. Tinggal sing hade urang janungguan maut besi rubah-robah naudzubillah komo datang ka asup Kristen naudzubillah min zalik wa min zalik.
ngagelok ka Wahabi ge naudzubillah min zalik wa min zalik. Teh urang teh keur ngabahas tentang bugot, tentang pemerintahan anu teu disetujui ku rakyat atawa pemerintahan anu eukeur didemo ku rakyat. Maka di tengah-tengah nyaritakeun bugot ki musannif hadzal kitab nyaritakeun tentang ngadirikeun negara, ngadirikeun pemimpin di negara urang mah negara Republik Indonesia demokrasi tetep kudu aya pemimpin presiden ngaran. Nu alhamdulillah mimiti Bung Karno, kemudian Bung Harto, mantas Soeharto, sakedeung B.J. Habibie. Tas Habibie teka caritanya na kuar di mana ayana. Kuletik meureun teu kanyahoan. Ganti mantas Habibie ku usaha. Geus ku Gus Dur, Megawati, kemudian atuh SBY, kuari mah presiden urang. Dek kukumaha ge tetep presiden urang eta teh. Dek pantes dek teu pantes presiden urang adalah Jokowi. Kudu diakui eta presiden urang dek kukumaha ge atuh dek kumaha deui. Sakitu ge deres bisa seuri keneh. Artinya presiden urang eta. Kajeun kukumaha ge presiden urang. Dirasakan ku orang setelah ganti presiden, weh, dolar naik melambung. Perekonomian kuari keur ngarayap. Perpolitikan urang mun nyaho di jerona bakal sieun. Ngan lantaran teu nyaraho biasa bae urang. Nu mantak aya bagus teh urang bodoh teh. Jadi tenang-tenang wae urang teh ku bodoh padahal di jerona mun dideuleuh ku urang aya naon sih di Indonesia lantaran kok prajurit Amerika turun ku hari aya di Bali, kok Cina bercokol di urang, kok aya di negara Timur Tengah nu ka urang, kok aya sababaraha pemimpin nu asup ka negara urang. Aya naon di negara Indonesia ieu dek dikumahakeun jeung dek dikawanakeunana urang teu nyaho. Bodoh ngaranna, ku bodoh jadi tenang. Kalem-kalem bae urang bodoh teh atuh. Salat ge bodoh mah tenang bae. Allahu Akbar kumaha teh kumaha. Lah mun ditanya Allah mah nyahoan ieu. Beres luhur teh jelema kos kitu eta. Atuh emang bisa ada sakitu atuh kumaha. Geus teu diutar diatur deui. Urang papan salat teh mimiti ngatur caina wuduna ieu bener apa henteu cai sah tah henteu dipake wuduna. Terus make syarat, terus make rukun beres wudu kemudian salat. Make pakaianana nu kumaha di samping jang nutupan aurat adab-adabanana. Lantaran ieu teh pan dideuleuh ku Allah, pantas apa henteu sih menghadap ka Allah model kos kieu aing ieu diperhitungkeun ku urang henteu make lepis los. Make lepis, make kaos hideung, pet dikatukangkeun. Salat Allahu Akbar beres geus. Lah cenah kiai ka Allah mah nyahoan ieu nyaho aing ge. Naon bedana sia jeung kenek nu mundurkeun mobil ieu? Beda tuh sia harap ka Allah kata Allah mah teu kadeuleu ieu kumaha sia mah
tekanyawan ieu ku teh sia masa kitu ayana tuh kitu bae. Tapi lamun urang bisa ndeuleu make mata hate ngadenge make ceuli hate isin salat model kos kitu teh henteu mateunana adab nu eueuh. Ieu tak urang teu perti kunaon eta bodoh. Ku bodoh tenang-tenang bae. Biasa bae mun teu salat likum-likum beres ngarokok. Geus teu babacaan teh lah tulis Allah mah nyaho ini nya dalil ngan eta dok Allah mah nyaho. Masalah bodoh jadi tenang. Geus di akhirat daga atuh nu bodoh ngaranna ge tenang bae kana mah di akhirat. Kalem bae di akhirat mantep ngeunaheun jadi bodoh. Al-amila madzhabalah. Nu bodoh geus teu puguh nyikut. Hati teu puguh nyikut kumaha madzhabna bae. Kadang kos urang kos ahli sunnah, kadang kos Muhammadiyah, kadang kos Persis, kadang-kadang kos itu tuh bodoh ngaranna ge atuh. Eta bodoh nu kos kararitu teh. Nah ieu urang bodoh politik teh nyawana naon jeung dibobodoh wae. Sakumaha nu kukula dicaritakeun sabenerna teu pas Presiden Jokowi ku ari teh ngan begitu dek diturunkeun lain teu mampu babari jasa nurunkeun presiden teh gampang jasa sebab dipilih ku rakyat diturunkeun ku rakyat. Ngomong mah kecil. Babari mah di negara demokrasi mah ada kekuatan terhadap rakyat. Cuman yang gantina saha, jang gantina saha. Ieu nu hese teh cakula ge di bulan Rewah, di bulan Rajab nyaritakeun jang ganti. Oh cenah ambalaya kiai. Sia mah neuleuna sasa urang. Hartina hese jang ganti teh cokot partai Golkar. Golkar teh solid. Lantaran Golkar teh kabagi-bagi lamun naik tuh nu ieu ngamuk, naik ti nu ieu ngamuk teu solid ngaranna. Patut teh jadi presiden teu bisa. Kos kitu sih kudu diterangkeun bae. Aing jadi dosen sakedeung ieu lah ngaranna. Eta para raham aya nu ngomong mana cenah ganti nu jelobak kiai cecek ieu ganti sia mah teu paham politik. Cokot ku ari di petilu acak-acakan. Cokot di berbagai partai, padahal teh kudu boga partaina acak-acakan teh solid, boro-boro partai nu lain, partainya nana ge acak-acakan, deuk kumaha bisa ngagantianana. Tuh, aya jelema pinter jasa kuari di luhur, aya teu boga partai peot jasa. Leutik jelema pinter. Eta keur dipermasalahkeun kuari, siap apa henteu? Nyanana jadi presiden siap teu leutik jelema kuru. Leuwih kuru tibatan Jokowi. Atuh nu aya ge teu pantes ngomong eta meureun. Nah kuari dek dirapihan lantaran eueuh nu solid partai. Berarti kan aya nu maen nu jago di Indonesia nu ngacak-ngacak partai. Geus diperhitungkeun gunyana lamun ieu partai solid engke bakal ngehajar diacak-acak heula gunyana. Sehingga eueuh partai nu solid hese jang ngagantianana. Kos gitulah seputar negara eta kakarak global. Encan mun dirinci tek. Kuari urang nyaritakeun tokohna ti Golkar ieu petilu di babari nyaritakeun kos itu. Sapira Indonesia aja jelema rek kahitung tek hese amat. Tuh hese amat babari. Cuman ielah keberadaan urang kos kieu hese kasolidanan. Maka wallahu alam tinggal ditunggu 2 bulan deui. Lamun 2 bulan ieu rapi insyaallah lanjut. Mun 2 bulan ieu teu rapi wallahu alam bissawab. Bisa assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Kuari keur diurusan kuwae. Sebab naon perekonomianna mungsrut kuari. Tailah lamun negara ekonomi teu jalan atau politik ge teu jalan. Ai negara mah moal bangkrut. Degekeun ku Celisya dongengna negara bangkrut moal aya. Nu bangkrut mah politik. Nu bangkrut mah perekonomian. Kambalina politik jeung perekonomi ka rakyat. Negara mah moal bangkrut. Nu mantap moal bangkrut atuh jelema titah malayar pajeg kabeh deuk bangkrut kumaha.
Negara mana nu bangkrut eta mah ngomong doang negara bangkrut negara bangkrut moal aya. Setungtung aya presidenan aya kepala negaraan negara mana bae moal bangkrut nu bangkrut rakyat. Negara mah moal bangkrut ya kurang kuari malayar bae duit da ka mana ulah ditanyakeun goblok. Tama kumaha kepala negara, tama kumaha gubernur, kumaha bupati, sia mah mayar bae adapun ka mana-kamanana kumaha aing goblok meureun sia mah. Ulah ngomong ulah nanya. Ye, pan sia mah kitu amat jadi bupati na. Ulah nanya, pokona mah sia mah mayar bae nya. Waing ka ditu nama. Engke aing naik ku siap pilih deui bego meureun sia. Ieu si sia teh bego aing, kabehan. Seakan-akan seperti kitu negara urang teh. Demokrasi apa lain wallahu a'lam. Pilih aing, mayar pajak sia ka aing. Adapun duit deuk ka mamanana ulah hayang nyaho sia kumaha aing. Ji, bupati kieu urang teluh bayu. Teluh mendingan ge kena bureuteu ieu beteungna ieu. Ulah kitu cek yeuna. Udah bener di urang. Je APBD entah gerang sabaraha, kota sabaraha, di gubernuran sabaraha. Ieu teh pan rakyat teh bodoh teu nyaona naon, ieu ku teu nyaona naonna tentrem. Teu nyaona naon ku teu nyaona naon teh jadi tentrem, bupati ge tenang, kalem, biasa bae nya ge teu isinin ka pagi jeung rakyat teh. Bupati salah teh isinin kapanggih jeung rakyat, bupati bego meureun tah mah. Ya tuh rakyat teh bego ieu. Geus ieu mah bego jeung nu bego masalah bararego kabeh. Tah kan seperti kos kitu tah. Ieu cerita nagara kudu aya pamimpinna. Nah, aya deui di zaman Kangjeng Nabi Daud. Kangjeng Nabi Daud keur di imah torojol tamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek Kangjeng Nabi Daud saha abdi makhluk langit malaikat berarti muhun malaikat saya malakal maut Masya Allah aya naon cek Kangjeng Nabi Daud dek ngabejaan tatangga isuk maut jam 9 tulisanana di Lauhul Mahfuz. Jadi karunya lantaran tatangga kakang ka Rasul ka Nabi bejaan nabe siap-siap isuk jam 9 maut. Oh, bagus cek Kangjeng Nabi Daud. Tuh, jadi Nabi mah kata tamuan ng malaikat. Daya ketemuan ng malaikat mah malakal maut. Atuh Kangjeng Nabi mah pakai Jibril, Mikail, naramu pan ka Kangjeng Nabi mah. Ka ngaji mah lah kajian malakal maut teh nya. Ngeunaheun katamuanku malaikat mah hampang urang lamun kata tamuanku malaikat lantarannya nama ku urang disuguhan dahar tara dahar, suguhan nginum tara nginum, disuguhan awewe tara nikah, disuguhan tempat tidur tara sare. Hampang kata tamuanku malaikat mah teu berat. Coba kata tamuanku Haji Pendi, engap katamuanku nya nama Masya Allah lengah basa etik bersih di imah lain di sapuan di bawah kabeh tah iyalah Kangjeng Nabi Daud atuh malakal maut mah hiber deui ka langit. Kangjeng Nabi Daud kadinya kata tangga Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Tuhan Rasul ieu mendek ngabejaan we supaya siap-siap naon isuk maneh maut jam 9. Informasi di saha? Langsung ti malakal maut langsung ningali di Lauhil Mahfuz. Alhamdulillah saknya aya di bejaan kitu mah tenang kula. Ya geus nuhun isuk jam 9. Geus beres. Isuk jam 8 Kangjeng Nabi Daud deuk nyaksian kumaha carana nyabut nyawa malakal maut. Jam 8 nya geus kadinya kieu bae. Ngobrol biasa. Ngadagoan waktu jam 9. 8 setengah 9. Jam 9 kurang 10. Kangjeng Nabi Daud 10 menit deui siap. Tenang ya kena. Geus boga wudu, geus zikir bae la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Jam 9 kurang semenit.
semenit deui ulah diajakan ngobrol bae keur zikir cek kitu ye la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha jam 9 teu datang jam 9 lewat 10 encan nya geus siap bae kieu ieu jam sabaraha cek kitu cek Kangjeng Nabi Daud geus liwat ya terus datang ke jam 9 lewat setengah jam setengah 10 berarti datang ke jam 10 encan maot keneh bae datang ke jam 11 masih can maot keneh bae cek Kangjeng Nabi Daud ngisin-ngisin aing bae malakal maut ngisin-ngisin aing bae wah teu beres ya malakal maut ya geus kula pamit teh lah rezeki ka dieu ka tatangga apa itu balik lah balik nya di imah kieu ngalamun Kangjeng Nabi Daud aing teh nggak bohong jadi nggak bohong apa aing nabi cek ada izin sedegen sakampung geus nyahueun kabeh informasi ti nabi pan ieu mah bahwa si eta jam 9 maot isukna kapanggih jeung babaturan cenah paegan teu nyawa ieu teu kaharti cek cenah ya Nabi Daud betul bohong tapi ieu mah bohong cek cenah ieu aduh Kangjeng Nabi Daud terpukul gede waduh aing ieu kumaha lalakonna cek cenah coba tunggu 2 poe hirup keneh bae katilu poe oh eledet Kangjeng Nabi Daud ngadoa gerokeun ku aing sia malakal maut langsung digerakkan ya malakal maut ta'al hina ayo malakal maut kali ya langsung sursat ulah kieu boga pagawean ieu aing geus kabejaan ka ditu ti kamari jam 9 ieu kan jadi bohong sedangkan pan aing mah teu bohong pan aing nabi aing rasul ieu kumaha lalakonna hampura cek nyana hampura ieu kula ge meleset maksud meleset kumaha kabarikan di Lauhil Mahfuz aya jam 9 maot tapi begitu kula dek berangkat harita dek nyabut nyawa di Lauhil Mahfuz eueuh ngaranna ya otomatis banyak main cabut-cabut bae deh emang calo main ukur-ukur bae teu bisa ieu mah cek cenah urusanna kudu tepat eueuh tu kuari di Lauhil Mahfuz teh eueuh cek Kangjeng Nabi Daud itu kudu kumaha tuh tilok tiba heula ka karak ieu cek malakal maut sepanjang kula nyabutan nyawa karak ieu anu haju dihapus di Lauhil Mahfuz eueuh kieu ayeuna mah kula tetepan ditungguan ku tetangga laporan ente ka ditu ka Gusti Allah naon sababna eta jadi dihapus gitu cek malakal maut atuh ulah kula di dinya bae sih di dinya kan rasul iya tuh enta di dinya anu boga urusan unggul lamun informasi nanti ente tetep bae aing sieun ih ka Gusti Allah untuk nyatanya nu kitu mah sieun dirinya bae dah rasul enta aing geus ka ditu teu lah nanya atuh nanya malakal maut ka ditu jadi carekan ku Kangjeng Nabi Daud bu aing dicarekan bebeakan cek gara-gara mere informasi akhirnya langsung ya Allah ya Rabbi abdi munajat ka Gusti lantaran abdi mere informasi ka Kangjeng Nabi Daud Nabi Tuhan Rasul Tuhan hamba Tuhan nu dipake ka dedeh ka cinta ku Tuhan harita tatanggana jam 9 maot kukula diinformasikeun tapi ternyata ngaranna eueuh abdi bade tumaros ka Gusti naon sababna Gusti datang ka dihapus cek Gusti mun teu nyaho maneh kieu barang eta tetangga Daud diinformasikan maut jam 9 harita keneh nyana gegeraan ka imah adi ka imah kakak ka imah dulur silaturahmi menta hampura di samping menta hampura harta-hartana kunyana disodakokeun datang ka beak kabeh maka kula menghargai ka jelema nu silaturahmi ka dulur-dulurna ka tatangga-tatangga jeung karabatna bahkan nyana sodako hartana ku kaula dihargai ditambah panjang umurna bejakeun gitu ka ditu oh mun atuh siam atur nuhun datang malakal maut ka Kangjeng Nabi Daud ya Rasulullah ti Gusti Allah informasina eta tetangga anjeun
kulantaran barang dibere nyaho jam 9 isuk maut harita keneh nyana silaturahmi terus hartana dibagi-bagikeun maka ditambahan umurna bakal panjang mentak jelema nu silaturahmi ditambah umur jelema anu sedekah balak-balakna cocoba-cocobana dipiceunan ku Gusti Allah ditambahan umur panjang bejakeun ku Kangjeng Nabi Daud. Assalamualaikum waalaikumsalam naon kula ira paeh terjadi siapa kuari jangan kesajakan paeh emang kunaon iya sebab nama begitu ente diberi informasi bakal maut jam 9 hari tepan terus ente non silaturahmi ka dulur-dulur kata tangga ka babaturan haju harta-harta dibagikan bener jadi Allah mere ka ente panjang umur bante panjang umur kan gitu ge harta geus bea kabeh itu bukan naon cek geus masalah nah iyalah jadi silaturahmi teh bakal manjangkeun umur urang mah kuari adik di mana kakak di mana teu nyaho putus silaturahmi urang jeung babaturan putus urang mah silaturahmi baheula mah di pondok sagulung sagalang kuari putus kitu keneh jeung tatangga kadang sakokolocoran sebenarnya mah pancuran nama tapi putus kata tanggaanana nu mantak sempitnya sahirup lamun urang jeung dulur teu wau ketika misal urang talaga boga dulur di pasar kemis kadengekeun mang ente lain boga dulur ngaran saya di pasar kemis bener asana mah aya saha eta asana kakak itu keur dihurupan nyana dihurupan aduh asana ndek aya nu nganiaya lah hadege paeh los tuh lantaran tilok silaturahmi paeh los Pak tapi lamun silaturahmi mang lain boga adi di pasar kemis boga ngaranna Ki Umar kan asana nyana dek dianiaya Masya Allah ulah waka ditoel lamun aing can datang awas aing jadi kalang dadapan aing jadi kakana awas burabat paepan ka ditu tak eta kan silaturahmi nikmat jasa silaturahmi. Assalamualaikum waalaikumsalam je sia mau naon eta jeruk ya kak lah tanang di pengkolan hasimnya amis lah eta ku sakitu ge kan geus kakana geus luar biasa kan masyaallah ya adi aing perhatian anak pohara amat tuh kan ngeunang sabulan kakana pan ka ditu. Waalaikumsalam mau naon teh kak kopi nang di mana tuh kak aya orang Lampung lah karena tadi merek kopi kakak mah teu beuki ka kopi ieu bae dibawa ka dinya tuh kan bunga si Adi teh menang sebulan deui kakana datang dengan waalaikumsalam monon tah kak rokok tah ngan ieu kakak boga maksud jakna maksudna tuh kak iya kakak boga maksud gede aja saya minta tolong we sabar itu tuh kak mau naik mah 50 juta kelas santen 20 atuh yang mager eueuh nage gitu bae tuh oh atuh kak tuh bere 20 juta golosor padahal mah kamari merek kopi nama lah kopi Lampungnya hangit pan kopi Lampung tapi 20 juta nah itu berkat silaturahmi jadi geus dunia teh nilaina eueuh nanaonan ku silaturahmi mah urang jeung babaturan masyaallah 10, 20, 100 juta geges pokoknya mah eueuh perhitunganana lantaran silaturahmi jeung babaturan jeung tatangga komo jeung dulur tetapi lamun urang jauh kadengekeun ku galede ge urang biasa bae saya boga adi boga di mana saya boga adi asana bener di Cikupa kamari ku galede hadege sia kuno mana aing ka ditu nginjem duit menta janyana boga duit boro-boro aja rokok ge pahit sama mejeuna ku galede ge teh kos kitu mah teh kos kitu batuk-tuk datu lalaki we lalaki hayang ka awewe awewe teu pati bogoheun embung jejebris sakali meunang saminggu datang deui bawa jeruk tah jeruk bahugi lah mun cara baheula mah geus bae ini cek anak nate mak eta jeruk di mana nyaho teh di eta teh meureun lagi teh ulah ditarima mak sayang satu kajen nyana mere ieu cek mana tah bahasa orang Talaga teh mere ieu sama tuh
percis urang talaga. Itu benar, ada 2 minggu mere deui kacang. Itu budak bere-bere bae. Geus datang ka dinya, liwat nanya doang. Biasa terus. Nanya doang ieu sakitu. Kabelah dieuna mikir eta we budak sabenerna aing teu pati bogongan ku bagirna doang. Sakena masyaallah. Aya nu ku aing dipake ka bogoh. Bangunna pelit biasa. Pelit aing bogongan pelit tapi ieu mah budak aing teu pati bogoh tapi ku barahan-barahan teuing masyaallah jasa mulai nyana dikira tuh ka ieu Bang mulai waduh geus SSS-an ban ka ditu na geus teu rahasia negara lah eta ku bager beda ku bager aya jelema rumah tangga 1 tahun 2 tahun 3 tahun bagus jasa kau 4 tahun retak kali 5 tahun kumaha lebih retak gunana nambah pelit itu jadi bahaya pelit tapi kabelah itu bager boh pamajikan ka salaki bager salaki ka pamajikan bager salaki ge malah yang nyandung ya lamun datang ka imah dibagjakeun komo aja digebegan gitu sakumaha we butun tah ieu keur carita kos kitulah Kangjeng Nabi Daud nyaritakeun tentang malakal maut. Atuh urang loba sedekah mah batu terus panjangkeun umur panjang mah tah ieu kisal ban mantap panjang umur loba soya kok kajen kuku mah haji edi mah wallahu alam cak haji edi sok macem-macem bae haji pendi ge lumayan nya sedekah mantap panjang umur ye asal lain menta-menta cabut 1000 kajawa gede 500 monyet geus teu kadeulean ya Allah ya Rabb Kiai asa teu kaharti cenah kula mah pan cenah umur mah geus dipatek ku Gusti Allah pan atuh bisa dipanjang gitu ieu nanya ka aing atuh eta mah urusana dongeng ngaji emang kos kitu ti dituna dongeng nah tuh anu neuk manjangkeun Allah neuk mendengkeun Allah neuk nanyana ulah ka aing ka Allah sia kan itu